Don't touch mine. Bun, non, ayah pada ke sawah heula siang jog di dieu. Nyenjor kumaha sia we ya? Aing mantu heula nya. Ayo sok jor ka ditu. Panas ya. Pagadagan si ayah korek ka sawah hari cai jeung bedog teh dibawa atuh. Berenang aing-aing keneh nu nganterkeun ka ditu. Jor ke heula Kororea main mah. Dewe nungguan daek. Nahan di saung. Ya, bunda mana? Arisya nanya saha? Ayah bunda di mana? Balik ari ngomong teh tuh. Ayah mana? Tuh di sawah. Naon nawa? Teuing ke sawah tadi mau pacul rek naon? Arisnya mau manjut pacul aja keur naon? Babat. Babal make parang lain make pacul. Bahaya tuh. Geus paculna tunda. Pacul mah ayasnya geus mawa tuh kali itu. Geus tunda paculna. Ayo geus ini orang susul ka ditu ayasnya. Ayo. Ayo ini orang susul ayasnya ke sawah. Ya ais bisi labu. Ais. Aduh. Ngurang jahe udang. Merusak sawah. Aduh. Kayak ketinggalan nih teh minum. Rek nu teh minum ah. Mana? Cokot. Teh minum jeung bedog. Pagadagan pos siap pisan. Ieu orang nganterkeun cai. Kumaha aya sia lamun nyahun baralok kieu nanya ke. Hukum baheula ini mah disusukan di ditu ah. Ayo yuk. Ya perupa wae itu dah ge. Ari sawah aing belah mana nya? Poho deui aing. Ayo nanti balik. Duh si bunda cai minum bedog ketinggalan di. Bari ngadaguan si bunda ah. Bari nanyakeun sawah. Bun, ari sawah ayah di belah mana, Bun? Oh, ada sia. Pagadagan teh. Emang di sebelah mana? Teuing Bun ayah ge poho deui dumuk. Di mana mah sawahna? Ada sia, sawah nyampe ka pohon kitu. Cai gitu bieu pohon. Ampun, bunda mun kitu-kitu tingkah ayah teh, ni jahat ih. Jeung eueuna deui sia teh. Kolot-kolot kadek ku aing ieu. Pesaan mah. Bun. Naon deui si cicing lah, si kadek ku aing sarwana jeung bapak jeung aya sia tuh. Bedog betung. Nah jadi buntung ya bedog na nonton. Teuing sia lain nu mah tadi. Ayah nge. Saha? Ayah. Sia lain. Coba tingali. Ayah. Kalau aya sia lain geuning pohon aya sia aya. Cokot cai, cokot. Jangan, didinya. Oh ya. Ayo wah. Ayo. Kumbah. Oh. Oke serius. Enggak. Pagadagan anak. Sia ayah lah. Enggak. Pagawe anak. Tuh, pacul duna di jalan. Pagawean aing jadi goblok tuh ah.
Allah bunda teman-teman tiga ayat di bunda ya Allah bunda Pelajaran si bunda itu. sebenarnya siapa majikan aing lain Nya tuh ya pemajikan maneh piraku lain. da pamajikan aing ngau kumisan ya naon Ampun meni. Pih. Nanaonan atuh Risya. tuh kan cek aing lain pamajikan aing Atuh. Mang, sebenarnya mah orang teh sita nyamar ke pemajikan Amang. Kain. cek aing lain kan cek aing lain ye Goblok teh si aing. woi jadi wah ya woi